Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarkhimu ari ieu eta buat meretelakeun tarkhim. Tarkhiman ihdzib akhirul munada kaya su'afi man da'a su'ada. Idib kudu ngabuang anjeun akhirul munada kana anu akhir tina munada, kana harap anu akhir tina munada. Tarhiman bari jadi tarhim. Kaya su'a ari contona eta tetep seperti lafaz ya su'a. Fiman di jalma da'a manggil itu man su'ada ka neng su'ada. Wajawizan hu mutlaqon mutlaqon fi kulli ma unisa bilha waladzi qad rukhima. Wajawizan sareng kudu ngameunangkeun salares-laresna anjeun hu kana itu tarhim. Mutlaqon barina mutlak fi kulli madina saban-saban isim unisa di muannaskeun itu ma bil ha'i ku ha ta'nis. Waladzi sareng dina isim waladzi sareng ari isim qadruhima parantos ditarhimkeun itu alladzi bihad biha ku ngabuang kana itu ta'nis wa firata kudu nyampurnakeun anjeun hu kana itu alladzi ba'du dina sabada hadpuha wa hadzula sareng kudu ngalarang salesna anjeun tarhima makana narhimkeun isim qadaqala anu kosong itu ma min hadzihil ha'i tina ieu ha ila rubaiyya fama fauqul alam duna idhofatin wa isnadin mutam illa rubaiyya angin bangsa opat fama tras isim pauku tetep itu madina saluhureun rubai. Al alamu tegesna alam duna idopatin bari sanes alam idopat. Wa isnadin sareng alam isnad mutammin anu disampurnakeun itu isnad. Wa ma al akhiri di wa ma al akhiri di billadzi tala insidalainan sakinan mukammila. Wahadib jeung kudu ngabuang anjeun ma'al akhiri sarta harap anu tungtung alladzi kana harap tala nyanding itu akhir kana alladzi inzida lamun direken zaidah itu alladzi lainan barina jadi lin sakinan tur anu sukun mukammilan tur anu sampurna. Arba'atan pasoidan wal khulfu fi wawin wa ya'in bihima fathun kufi. Arba'atan kana bangsa opat pasoidan teras leuwih loba. Wal khulfu sareng ari perbedaan pendapat biwawin eta tetep dina wau wa ya'in jeung dina iya. Fathun ari fatah kufiya eta dianutan itu fathun bihima di ku itu wau sareng iya. Wal ajuzah dib min murakkabin wa qol tarhimu jumlatin wa dza amrun naqol. Wahdib jeung kudu ngabuang anjeun al ajuza kana tungtungna kana ajza min murakkabin halna tetep tina alam murakkab. Wa qala sareng parantos salit non tarhimu jumlatin narhimkeun kana jumlah. Wa dza sareng ari tarhimu jumlah amrun eta ari Imam Syibawih naqala eta nukil itu amrun. Wa inna wa eta ba'da hadbi mahudib bal baqiyas ta'mil bima fihi ulib. Wa inna wa eta sareng lamun ngamaksud anjeun ba'da hadbi ma dina sabada ngabuang kana harap hudipa dibuang itu ma pas ta'mil mangka kudu ngalakukeun make anjeun al baqiya kana anu sasesana. Bima ku baris ulipa diuningakeun itu ma fihi dina itu al-baqi waj'alhu illam tanwi mahdufan kama laukana bil akhiri wad antum min
Wajal jeung kudu ngajadikeun anjeun hu kana itu al-baqi ilam tanwi lamun teu nganiatan anjeun mahdupan kana harap anu dibuang kamalau kana saperti yen lamun kabuktosan itu baqi tumima eta disampurnakeun itu baqi bil akhiri ku harap anu tungtung wadaan dina wadona dina pemerenahanana. Fakul alal awwali bi samudaya samu waya sami ala sanibia. Fakul mangga kudu ngucapkeun anjeun alal awwali bari netepan kana lugoh anu kahiji fi samuda dina narhimkeun lafad samuda ya samu kana lafad ya samu waya sami jeung ari lafad ya sami alasani eta tetep netepan kana lugoh anu kadua biain kalawan nukeurkeun kana ieu wal tazimil awwala fi ka muslimah wa jawizil wajhaini fi ka maslamah wal tazim jeung kudu ngamestikeun anjeun al awwala kana lugoh anu awal fi ka muslimatin dinarhimkeun lafad muslimatin wajawiz jeung sareng kudu ngameunangkeun anjeun al wajhaini kana dua jalan fi ka maslamatin dina narhimkeun lafad maslamatun walitirorin raqamu duna nida malin nidaya sluhu nahu ahmada waraqamu sareng parantos narhimkeun para ulama nahu sadaya ma kana isim yasluhu pantes itu ma lin nidai kana jadi nida duna nidain bari henteu make nida litirorin karana madarat rada anslogan logatna nawah madari contona eta saumpamana lafad ahmada. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.